Masya Allah maca Quran lain mees kaagungan, lamun dibacanya angan di jero kubur maturan, di kiamah nyafaatan kaanu gaduh bacaan, ngajait kasangsaraan malah mapag seserian. Margi nama eta Quran dijadikeun ku pangeran, cara jalma ginding pisan nulung nu boga bacaan. Tanu kitu henteu lepat nu ngaji menang saayat, di kiamah menang rahmat kitu menurut hadis telepat. Deui ari maca Quran ibadah utama pisan, di hari kiamah aman bagja teu meunang hisaban. Teu papanggih kakagetan, kasieun karewasan, ditempatkeun ku pangeran di gunung kastori aman. Margi ahli Quran katelah disebut ahlina Allah, ngagungkeun ahli Quran teh sasat ngagungkeun ka Allah. Jeung tang tuku Gusti Allah di pasihan tempat ngeunah, di surga teh tempat ngeunah kitu hadis Rasulullah. Ahli maca Quran kabeh diundang poe kiamah ku malaikat Jibril katelah 2 kali 3 malah. Dawuh Jibril jalma-jalma nu ahli Quran bersama, pek narangtung jangan lama, tong campur jeung umum jalma. Di dinya bareng narangtung, kabeh ngaberes ngariung, ngajajal taya nu nguyung, meunang widi tiang agung. Nyapaatan narulungan, nareangan marilihan, kabeh anu ditulungan nu cinta ka ahli Quran. Jalma-jalma ahli Quran di masyar barubungahan, ting pelentung rame pisan, karuro aralus pisan. Jalma anu maca Quran dipake maksudna Quran, indung bapa kabungahan, dipasihan kahormatan. Kenging makutanuluhung, di kiamah menang untung, batan mata poe urang nu di dunya sok hareudang.
jalma anu kukumpulan di masjid maraca Quran, rame baroga bacaan munggu Allah moya pisan. Eta tangtu turun rahmat sakuriling bungking mapat, dikuriling ku malaikat haladir ka eta tempat. Jalma-jalma eta pisan hate caang di enuran, leungit poek hate batan menang cacaang pangeran. Hate ayem tentrem pisan, malaikat nyarumpingan ka eta nu maca Quran nguriling sarasalaman. Ngan ku urang teka tenjo, teka rasa teka nyaho, jisim lembut teka tenjo, ngan soleha te tegelo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Kaalusan mun maca teu keurna tepan, tapi boga udu pisan tina sahurup ganjaran tasapuluh kaalusan. Ganjaran tina saayat maca Quran menang rahmat, jadi sahiji darajat di sawarga henteu lepat. Sing jadi cacaang pisan di imah nu maca Quran, sabab Quran nududukeun pikir keur kapoekan.